Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nugis kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Kasugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Kami teh lendek bajuang keur kepentingan pribadi nini. Tapi cek nini Mairah cenah montong sieun dituding rek nyieun polah julik. Sabab saban anu rek bajuang ngarasa sieun dituding ukur bajuang keur kepentingan dirina. Engke saban jalma bakal nyalingkir da sieun dituding goreng. Tapi sabalikna deui, daek bajuang teh ulah dumeh aya nu di anjing cai keur ngudag bobutuh pribadi. Sabab mun dasarna kitu meureun kabeh jalma mumul bajoang keur kapentingan umum deuleu, cek nini Mairah deui. Anggana unggut-unggutan tanda ngarti tur ari geus kitu mah manehna tuluy amitan ka nini Mairah. Ku nini Mairah oge henteu dihalang-halang. Malah cek aing mah sia teh gara nyusul ka Kaduhejo Banten. Sakalian rebut itu batu Sriwacana Palangka Raja. Ulah poho eta teh banda karamat urang Pajajaran deuleu, cek nini Mairah talata. Atuh ari geus kitu mah jung deui anggana teh ninggalkeun eta tempat, enya tempat anu dipitineung ku manehna. Sababnya di dinya pisan manehna digedekeun teh. Basa anggana geus ngalengkah nini Mairah mah keur anteng we ngecruk nutu, teu nolih-nolih deui ka anu keur ngingki gleumpang.
Anggana balik deui mapa jalan satapak manehna kukurubutan deui. Manehna kukurubutan deui di tengah leuweung luang liwung. Reng sebeak jalan satapak anjog ka jalan padati anu geus dibalai ku amparan batu karikil. Acan oge lempang sapanyepahan geus pasarandog jeung hiji lalaki tengah tuwuh nu awakna bangbang. Ki Ginggi geuning, ceuk Anggana rada kasimak sabab mending ngadadak pisan pasarandog jeung Ki Ginggi teh. Pada angkat ka mana Ki Ginggi teh? Ceuk Anggana teu nyaho kudu kumaha nya ngamimitian teh carita. Nu jadi marga lantaran ku sabab aya kagok ka ieu jalma teh. Ki Ginggi teh bangun anu nyaah ka dirina naon pangna jiga nu nyaah, manehna oge henteu apaleun. Ngan bae soal Ki Ginggi bet ngaku-ngaku nu jadi bapana Anggana mah henteu pati resep. Nah cenah ngaku anak teh perbawa rasa nyaah ka dirina atawa dumeh aya anu hayang disamunikeun bae. Eta anu Anggana henteu resep teh. Polah-polah Ki Ginggi teh bikin manehna mah karasa kebek pulalangse. Jiga aya anu dirusiahkeun ku ieu jelema teh. Basa ditanya sarupa kitu Ki Ginggi lain ngajawab tapi kalah ka nyarengeh seuri. Nu matak nyarengeh kitu teh sabab panalek Anggana karasa lucu. Waktu ngadenge bejaden Anggana eueuh mulang ka bale Sinatria malah oge eueuh balik ka imahna Ki Baguseta. Tak bae Ki Ginggi teh nyangka yen Anggana geus lunta ninggalkeun Pakuan. Nah ka mana kudu neanganana Ki Ginggi henteu hese ngajudi. Tangtu cenah Anggana teh balik deui ka Cileungsi. Sabab ceuk anggapan Anggana mah lembur matuh karang pamidangan jeung balik geusan ngajadina teh taya deui iwal ti hiji tempat mencil nu aya di sisieun leuweung wewengkon Cileungsi. Atuh ari geus nyangka kitu mah manehna teh belesat bae muru wewengkon Cileungsi. Henteu salah tina panyangka, geuning di tengah jalan geus pasarandog jeung jalma nu keur diteanganana. Hayu urang latihan kawiraan teh jalu, ceuk Ki Ginggi ngaleng tak Anggana. Ki Ginggi satengah heran sabab kusakali diajak oge ayeuna mah Anggana teh geus kacida nurutna. Henteu wangkelang loba pananya jiga samemehna atuh Ki Ginggi bunga. Sanajan tetap heran manehna jadi penasaran kunaon beuteung pupuguh Anggana daek narima pangajakna. Meureun kami mah geus ditinggalkeun ku baturnya latihan kawiraan teh, ceuk Anggana di tengah jalan. Ku Ki Ginggi diinyakeun yen bener cenah Anggana geus ditaringgalkeun sababaraha pelajaran. Tapi montong salempang, lamun hidup daek dilatih ku bapa ku sakali diajar oge, sadaya bakal kasusul. Keur mah hidup teh geus boga dadasar anu leuwih alus ti anggalna. Bapa percaya pisan ka kidita, ceuk Ki Ginggi. Malah sabot lempang bareng Ki Ginggi geus ngamimitian nerangkeun bag-bagan ilmu kawiraan sacara lisan. Ulah loba teuing narajang ka musuh. Sabab saban urang narajang, hartina bakal aya kakosongan pertahanan, ceuk Ki Ginggi sabot lempang. Tapi deui aya konsep sejen, yen sabenerna pertahanan teh oge aya dina serangan. Hartina saban urang nyerang, ajena kudu bisa sabanding jeung nyusun pertahanan. Omong Ki Ginggi deui. Sok, ayeuna ajak heula nangtung. Ku bapadak diserang ku hiji jurus, ceuk Ki Ginggi. Anggana teu loba omong pasang kuda-kuda. Sabalikna ari Ki Ginggi metakeun sapasang leungeunna ka luhur ka handap jiga kalong deuk hiber. Atuh panon Anggana jadi lieur sabab manehna hayang nelak-nelak leungeun nu mana anu ku Ki Ginggi bakal dipake narajang dirina teh. Nah leungeun kenca atawa leungeun katuhu.
Ngan baik kusabab ilaharna jalma mah tara ngencakeun. Tara ngencakeun katurug-turug ku anggana henteu kasaksian yen Ki Ginggi sok ngencakeun. Atuh leungeun Ki Ginggi anu ku manehna leuwih diperhatikeun teh nya leungeun anu katuhu pisan. Sabot ulang mikir kitu anak sabat. Awak Ki Ginggi ngablesat. Kituna teh bari ngahembatkeun leungeun katuhuna rek ngagetok embun-embunan anggana. Mireungeuh kitu atuh leungeun katuhu anggana rikat kaluhur dipake midingan embun-embunanana. Ngan bae tetela eta teh ukur serangan akon-akon sabab serangan anu sabenerna mah datangna ti leungeun anu kenca tur ditujulkeun kana hulu angen. Gerakanana manis sakilat pisan tur anggana henteu bisa nutupan angenna anu rek ditonjok. Atuh manehna mau keur bisa peureum we da pasti cenah sakedeung deui bakal kadenge soronga keduk peureub nonjok angen. Ngan bae tetela Ki Ginggi teh henteu neruskeun tonjokanana. Sabab eta panarajang ku manehna ditahan di tengah jalan. Tungtung peureub teh ukur sabuku curug bae anggangna tina hulu angen teh. Waktu anggana ngabeuntakeun panonna Ki Ginggi mah keur ajeg nulak cangkeng. Naon pangna takisan hidup bieu gagal jalu ceuk Ki Ginggi. Margi kami lepat pangira. Ari panyana anu bakal ngeheumbat teh pandangan katuhu tembal anggana. Sok urang balikan deui ceuk Ki Ginggi bari geus matnakeun deui sapasang leungeunna jiga tadi. Gerakanana henteu robah nyaeta mimitina leungeun katuhu Ki Ginggi diheumbatkeun ngarah-ngarah kana embun-embunan anggana. Mireungeuh gerakan henteu dirobah atuh anggana boga pangalaman. Ayeuna mah manehna nyangka yen serangan Ki Ginggi anu saestuna lain jiga tadi kana angen tapi pasti serangan awal anu ditujukeun kana embun-embunanana. Atuh kusabab kitu leungeun anggana oge angger jiga tadi midingan embun-embunan. Ngan sabot kitu deui. Gerakan leungeun keca Ki Ginggi geus melesat tarik ngarah-ngarah kana hulu angen. Anggana bari reuwas nyobaan ngagerakeun leungeun kencana ngan bae gerakan Ki Ginggi leuwih gancang deui. Hiup, keduk. Anggana ngagoak sabab hulu angeunna seueul jeung awakna ngajol ka tukang. Keduk bujurna neundeut kana taneuh. Sakedapan mah anggana ngahuleng ngararasakeun seueulna eta tonjokan. Ku Ki Ginggi leungeun anggana dikenyang sina cangkat deui. Naon sababna? Naon sabab-sabab kagagalan takisan anjeun bieu teh jalu? Ceuk Ki Ginggi malikan deui pananya nu tadi. Anu anggana oge nembalanana jiga tadi we deui yen cenah bisana kitu teh sabab manehna geus salah panyangka. Ari panyana teh panarajang salira bakal dongkapkan embun-embunan. Ari pek teh bet kana hulu angen. Ngan anu ayeuna tulus diheumbatkeunana ceuk anggana muringis keneh. Ki Ginggi mah nyeleukeuteuh seuri. Jadi kesimpulan tina eta kajadian. Naon atuh anu ngalantarankeun anjeun geus gagal deui teh jalu? Ceuk Ki Ginggi. Sumuhun. Kami teh lepat mikir nun, tembal anggana. Nya bener. Jadi kesimpulan tina eta kagagalan teh salah ngajudi. Jadi anak itu sebenarnya mah bito tamat teh lain hut hetna leungeun tapi hut hetna batin. Hut hetna uteuk. Uteuk urang teh oge sarua milu gelut. Malah nyaeta pisan anu bisa nangtukeun eleh jeung unggulna gelut teh jalu. Ceuk Ki Ginggi.
Anggana ngabelehem semua era. Namun dak sila, sebenarnya mah kami oge tadi teh mikir, ngan bae mikirna salah, tembal Anggana melaan diri, Ki Ginggi ngabelang ngeseri. Cobaan atuh neangan tarekah malar urang ulah salah mikir. Sumuhun, kumaha carana nun? Cek Anggana. Cing, cobaan diri ngeh kapalebah mana panon musuh meleng. Lamun panonna meleng kahanda, bisa jadi panarajang bakal kahanda. Lamun panona meleng ka luhur, bisa jadi bakal narajang ke bagian luhur. Meren gitu oge, cek Ki Ginggi. Anggana ngahulang telila unggek-unggekan. Sok atuh urang cobaan deinya. Cek Ki Ginggi bari geus mata deui, atuh Anggana oge sarua deui geus masang kuda-kuda deui. Ngan bae ayeuna mah panon Anggana neuteup seukeut ka panon Ki Ginggi, tetela geuning pangonon Ki Ginggi teh teu pananna kana palebah embun-embunan manehna pisan. Atuh ari geus kitu mah ag bae panyangka yen Ki Ginggi teh pasti bakal ngahembatkeun peureupna ka palebah embun-embunan manehna. Moal ngajorag ka leungeun kenca, ku leungeun kenca kana hulu angeunna. Piraku geus 2 kali aing diserang hulu angeun teh, manya ayeuna manehna deuk nyerang ka palebah dinya deui. Cek pikir Anggana. Ngan kakara oge mikir kitu manehna geus mikir sejen deui. Buahnya cenah leungeun katuh Ki Ginggi teh bakal anggar ngajorog kana hulu angeun. Etan teh mustahil. Sabab cikene Ki Ginggi mangaruhan manehna yen urang kudu mireungeuh ka mana gilar panon musuh. Ieu kolot deuk ngahareuyan jalan pikiran aing. Manehna ayeuna keur meleng kana embun-embunan. Meureun maksudna masangkan aing nyangka yen manehna deuk nyerang embun-embunan aing. Aing moal kagoda deuleu. Ceuk pikir Anggana bunga geus bisa neguh eusi hate Ki Ginggi. Numata waktu Ki Ginggi ngahembatkeun leungeun katuhu kana embun-embunan bari panonna ngagilar kana embun-embunan teh pertahanan leungeun Anggana henteu ieu dipuseurkeun kana mendingan embun-embunan, tapi kalah ka dipuseurkeun ka handap. Serbat, jebrek, koloyong. Awak Anggana ngajong jolong ke koloyongan, sabab sirahna karasa lieur. Kumaha teu rek kitu sabab cikeneh dampaleungeun Ki Ginggi teh narobos ngagempur embun-embunan Anggana pisan. Jadol teh Anggana ngagetok embun-embunan sorangan, sabab manehna geus katipu deui bae ku jalan pikiranana. Ki Ginggi mah bari nolak cangkeng teh geus akei-akeyan we jeung serikeun pola Anggana. Hayu cengkat. Keun orang teruskeun isukan wae. Ayeuna mah mending sarekeun bisi hidup kurang sare. Cek Ki Ginggi ngalalece tapi bari akei-akeyan seuri. Anggana cengkat bari ngabelehem era. Susah geuning neguh jalan pikiran batur teh. Omongna setengah ngaluh. Ki Ginggi unggek-unggekan memang kitu pisan cenah kanyataanana. Yen jalan pikiran jalma sejen teh susah dikira-kira. Kitu sababna sanyana anu paling bahaya dina diri manusia mah lain awakna, lain leungeunna atawa sukuna, tapi jalan pikiran anu nyangkaruk dina uteukna. Loba pamimpin anu ngarusak nagara jeung ngarusak rakyat, eta teh alatan jalan pikiranana jalu. Cek Ki Ginggi. Anggana unggut-unggutan ngabandungan omongan Ki Ginggi kitu teh. Namun kumaha atuh akalna sangkan urang gaduh pamimpin anu jalan pikiranana henteu ngabahayakeun rahayatna kisila. Ceuk Anggana nalek kana pamadegan Ki Ginggi. Tapi ari ditanya kitu mah Ki Ginggi teh kalah karumeng hapanjang bangun anu eungar. Ceuk manehna ari soal saha anu kudu mimpin nagara mah eta lain wewenang si itu si eta.
Bisa jadi cenah dina hiji kumpulan aya salah seorang anu dipilih pikeun jadi pamimpin, ngan sanajan eta ladang pilihan balarea teu mustahil hasil mah nguciwakeun. Anu milih pamimpin di dunia masa benerna ukur hiang, ukur nu kawasan umur beng alam. Aya pamimpin anu salilana teu boleh diganggu ku peperangan kaasup anu baruntak ka nagara, hayang ngaruntuhkeun dirina. Tapi teu eueuheun mun pangeran can ngilinan mah manehna tetep kumawasa. Jadi dina palebah dieu, meureun urang teh lain deuk usaha kumaha carana manggihan pamimpin anu hade. Tapi naha urang salaku rahayatna sanggup teu ngaping pamimpin sina nyokot jalan bener jeung anu nguntungkeun keur bangsa jeung nagara, ceuk Ki Ginggi. Ngadenge ucapan Ki Ginggi kitu atuh anggana jadi kerung halisna. Har, nah beti balik. Nah bet rahayat anu kudu ngaping pamimpin, pokna memang kudu kitu. Moal sapati-pati kitu lamun karuhun urang tiba heula geus ngawanohkeun panca parisuda. Ari panca parisuda teh panggeuing ti rahayat ka pamimpin. Ku panca parisuda, pamimpin diaping sangkan hirup bener, cager, pinter jeung bager. Rahayat anu ngantep pamimpin nasina mepolah gumantung kana karep dirina. Hartina rahayat anu teu boga tanggung jawab ka bangsa jeung nagara. Dina harti sejen, pamimpin teh memang wajib diaping ku rahayatna. Ceuk Ki Ginggi panjang lebar. Ngan bayar yang gana mah angger we ngarasa lieur ngabandunganana. Tapi keun kamaranehna neruskeun deui lalampahan hate anggana mah angger we acan paham kana palanggaran hirup anu dijieun ku Ki Ginggi. Maranehna neruskeun lalampahan bari lempang biasa teu gurung gusuh jeung teu rarusuh jigana teh sahayuna wae. Sakapeung maranehna lempang bari pahaneng-haneng sakapeung deui bari silih tanya silih talek. Malah parang dina hiji waktu mah anggana ngabejakeun papanggihanana jeung jalma nu ngaranna Kirangga Guna. Waktu dibejaan kitu atuh Ki Ginggi ngarasa reuwas. Geus lawas pisan bapak henteu tepung jeung inyana. Inyana teh taya lian iwal ti lanceuk sapaguron bapak pisan. Sabab dua anana diaping ku Ki Darma, ceuk Ki Ginggi. Nyabit-nyabit ngaran Ki Darma atuh ku anggana sakalian diterangkeun yen Ki Dita jeung Nini Maidah teh geus suwung di lemburna sabab geus diajakan indit ku Ki Darma. Baru Ki Darma teh aya ngulunu ka dieu, ceuk Ki Ginggi molohok bakat kureuwas jeung atoh. Ke, nah nya kitu Ki Darma teh geus ngajakan Ki Dita katut Nini Maidah. Jeung ari ngajak teh ngajakan ka mana? Ceuk Ki Ginggi deui beuki panasaran. Atuh ku anggana diterangkeun yen Ki Darma teh geus ngajakan Ki Dita katut Nini Maidah pikeun muru wewengkon Kaduhejo di mumunggang Gunung Pulasari Banten. Cek caritaan Nini Mairah mah maranehna teh sejama pagahan Kanjeng Raja nu mangkuk di Pulasari malar kersa mulih ka dayeuh pakuan, ceuk anggana. Ki Ginggi unggut-unggutan ngadenge eta bejate. Namung aya wartos nu matak bahaya lian ti eta teh kisila, ceuk anggana. Atuh Ki Ginggi geus ngareret deui bari nahan ngapan. Atuh beltak bade bejakeun yen cenah Kaduhejo teh bakal aya serangan tentara Banten. Kitu sababna Ki Darma ngajakan Ki Dita jeung Nini Maidah pikeun muru wewengkon Pulasari. Ceuk Nini Mairah, kaya kitu mah cenah jiga-jiga bakal nyang harepan peperangan. Omong anggana mang nepikeun caritaan Nini Mairah. Ari geus dibejaan kitu mah leng bae Ki Ginggi teh ngahuleng ngaraga meneng. Deweuh pisannya
Nagara teh terus-terusan dikungkung ku mara bahaya. Cek Ginggi lir ukur nyarita ka dirina sorangan. Anggana ge sarua jadi milu bingung. Kisilah cing naon pangna Kanjeng Prabu Raga Mulya Surya Kancana teh bet milih numpi di Pulasari. Cek Anggana sabot duanana lempang anca. Samemeh nembalan Ki Ginggi mah geus rumenghap deui bae. Ngan saterusna manehna nyarita yen sadarea oge acan apal jero-jero nama. Ngan cek pangira dirina Kanjeng Prabu Raga Mulya Surya Kancana narah ngagegeh di karaton Pakuan teh sabab acan ngarasa sah jadi rajana. Kapan geus ditetepkeun ti karuhuna keneh yen saban rek ngaratuan di Pakuan kakarasah saumpama diwastu dina batu pangcalikan anu katelahna Sriman Sriwacana Palangkaraja. Numatak pikeun maluruh beja-beja nu saestuna Ki Jaya perkosa katut dulur-dulurna anu tiluan teh iyang ka Pulasari. Kahiji hayang muguhkeun ka sang tukang numpina Kanjeng Prabu di Pulasari. Ari kaduana nya pikeun ngajaga kasalamatan raja bae, cek Ki Ginggi. Kasugri pamiarsa para mitra sadaya numutkeun catatan sajarah anu maturan Kanjeng Prabu Raga Mulya Surya Kancana dina mangsa pajajaran akhir teh nyaeta Ki Jaya perkosa Ki Terong Peot Kinanganan jeung Ki Sayang Hawu. Dina mangsana pajajaran rek tilem Kanjeng Prabu geus ngutus putrana Raden Aji Mantri kalawan dikawal ku eta opat perwira pajajaran. Pikeun nyerenkeun mahkota binokasi sahyang pake ka Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang. Minangka tanda yen anu neruskeun tapak lacak pajajaran teh nyatana kerajaan Sumedang Larang. Cek Ki Ginggi ku arinditna Ki Darma anu dibaturan ku Ki Dita Katut Nini Maidah atuh kadudukan raja di Pulasari teh bakal regreg sabab jalma-jalma anu satia ka nagara geus milu kumpul nang tayungan raja. Kari ayeuna anu kudu dipikiran teh kumahanya nasib karaton Pakuan. Sabab sabenerna boh raja boh karatona pada penting. Karaton suwung rajana tangtu moal bener. Atupun kitu deui raja teu boga karaton sarua riweuhna, cek Ki Ginggi. Ke kumaha carana cenah eta ari kiranggaguna. Kumaha cenah eta ari kiranggaguna nah inyana oge bakal pada milu ka Pulasari, cek Ki Ginggi deui. Ditanya kitu anggana teu nembalan kajaba nginget-nginget omongan kiranggaguna harita. Tapi mun teu salah mah inyana teh teu carita rek kumaha jeung rek kumahana. Kajaba ukur ngageugeuykeun kami omong anggana. Kumaha cenah? Nya, pajah budak ngor ayeuna mah hare-hare kana nasib nagara teh. Cek anggana rumenghap bangun susah. Ngadengi kitu Ki Ginggi mah ukur ngabelengeh seuri. Sabenerna mah kami teh lain dek ngamomorekeun nagara. Ngan bae anu kami narah mah mun kudu jadi pagawe nagara kisilah. Cek anggana jiga terus rasa dumeh bibir Ki Ginggi bieu ngabelengeh seuri. Bari anger imut Ki Ginggi nyebutkeun yen dina bumela ka nagara teh henteu kudu bari jadi pagawe nagara. Da sakumna jalma oge wajib melaan nagara. Ari bapa ayeuna nah jadi naon kitu di nagara teh. Henteu ponggawa-ponggawa acan. Lain dumeh batur tengah hiap-hiap. Ngan bae bapa nawe nu narah sarua jiga hidup ayeuna. Ngan meureun bedana ari bapa mah tetep bumela ka nagara, ari anjeun mah make jeung hayang lunta ngajauhan masalah nagara. Cek Ki Ginggi mimiting ngritik kana pola anggana nu geus kabur ti Bale Sinatria. Sumangga kami nyerenkeun nyawa keur kapentingan nagara. Ngan teu kedah lebet janten anggota pasukan bela mati pajajaran kisila.
Cek anggatna nembongkeun alasan pangna kakaburan ti bale sinatria. Tapi cek Ginggi ari kudu latihan kawiraan bari jeung engkena dipentes asup sina jadi anggota pasukan bela mati Pajajaran mah ukur syarat wungkul. Sabab ari nas-nas namah nyaeta tugas dina ngabela nagara teh. Urang cekap kendugi kadir, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja, Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun, anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun, anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.